mangahakan wae. Magtah maksudna besi bincak nu kitu mah. Nya bisi lewang nih. Soalnya turun ke duri ke senala atuh tong dijingking. Beunkeun. Oh, ini cara make sena tuh. Atau teman dipikeun meureun. Apa cek mana cenah turunkeun eta diturunkeun kan itolong. Mak ya, kupingkeun maksud si Akang itu mah turunkeun teh kadinya ada Kahana ka dieu pake kumaha senala. Ona copot ya ku sia ona. Ya, untung panggungna dek. Genaheun. Sok. Mesti dibuang. Bang dicolong. Yang tidak tahu berterima kasih teh mungkin tah gitu. Soalnya turun ke sana lain turun ke bapetkeun ka ditu kahanakeun. Meunang nginyeum. Di sana. Teuing eueuh jelemana us kuat. Sakalinya turun. Nu ieu mah senara ge tina batako. Senang merek batak gitu. Soalnya turunkeun. Pake we senala kumaha jadi pantes. Asa wau nya senara. Atuh bener kan sebenarnya? Si bener senala atuh. Si bener ini. Atuh balik kan sih. Dibalik senala atuh. Balikeun atuh. Mas nyiap tuh bebek jo, ayeuna sana dibalik. Eta kumaha makena? Cenah cek maneh tadi dibalikeun eta dibalikeun ngomong keneh wae. Ai make senala make na di kolong ada situ. Aya cek. Itu pot bapak pametan coba kali. Cing. Pan ieu teh tuh dibalik. Heeh dibalik. Anu kiri ka kanan. Anu kanan ka kiri terus. Oh tuh. Kitu kene. Coba kasih. Itu naon? Yang penting suku. Ah, suku na lah pahiling gitu Suku soalnya. mah sok lapen sok. Anu katuhu. Lu katuhu mana lu katuhu suku mana lu katuhu mana? Iya. Kan pakikeun ka itu tuh lu katuhu. Kan katuhu. Tah gitu. Narangong. Hirup kenca tah, mana suku kenca mana? Sukeun, oh sukeun. Ah, gitu. Coba. Sok mangeser bedia geser. Reyot. Lain reyot apaan suku nagikeun pahili kene. Tengah waropan tadi katuhu ka katuhu. Hari kumaneh diajakan ngeser atuh meureun. Atuh ditasak ke diri. Kagak mikir ngalah ya mah. Senal wae jadi masalah. Atuh dah, semua dicingcing. Untung di dieu mah pangungna kuat. Ada gitu. Lamun seub ngajong mah potong panggung. Pernah kejadian mana udah gitu. Tiga kuat panggung papana potong gara-gara pakai sendal tah. Gitu. Ayo. Sampai mah gas. Bang Gos saya akan memusikan coba oke. Saya mah reyot. Cek we. Eta teh dolep dorakat nu boga senang sampai. Cek mah alhamdulillah mantas dongkap. Ayo nyaman, ayo tos nyaman. Jangan Gitu pas. Sok main mah ya geura buka acara kumaha. amit-amit aya kudina deui. Bantu amit-amitan uing mah geus bukna. Pembukaan, ieu geus pidato. Uing geus nyanyi, itu geus nyanyi. Maning pembukaan sabaraha? 3. Maksudna geus pembukaan uing mah tadi. Bagian mah aya masuk kadinya. Heula ieu pareum. Atuh ieu heula. Lagu. Masuk kadinya ke mai atuh tunah heula. Leho. Leho. Aya ngecek eta leho sama halo gitu. Sok mah kadinya. Mana? Iya. Sakit bagian mah kadinya buka acara heula kumaha. Mung kahajang era. Makanya bukan teh hayang imah pun mata kadeu teh donang meureun ku panitia ku paramin teh. Amit-amit maneh mah mah teh di dieu teh era ku pemuda. Makanya nyebutkeun era sok modal. Eta nanti ku panitia ketua panitia. Heeh, saha? Bukuheun tak mah teh. Oh, saha? Bener itu saha teh? Saha? Dijabur. Gila.
jika setan gitu. Kayak kudu daek jagur. Lah ngaledek. Malin ngaledek. Cek beb jagur. Naon cenah? Ma biarlah banget jika setan, nu penting rasana kos ketan. Dia kan jagur kan dia salah ningali sakitu si mangges peot gitu ngira Epot, jangan menghina orang tua. emang kumaha Cek jagur jeung ono. Ma biarlah peot, yang penting masih nyedot. Ini sewakan jempol pacai. Masih deui masa kadinya ke file lah. Sok aja. Jagur digoroan eueuhnya. Oh, non gitu. Enggak cenah aku malu cenah. Oke. Ayo berbantu bayar aja. Ini ngapal balik pipir ke nyeret-nyeret gampang gitu nya. Oh, dengan musim tiris nyeret-nyeret. Oh, sudah dieuyeun gitu mah aing mah hubunganna sok kadinya cuy make kudu nyebutkeun era. Mane cenah uing geus nyanyi geus naon itu ieu tinggal main muka calana cenah. Itu. Lain buka calana, buka acarana kumaha. itu acara Gitu torek kakapeungan. Ngomong kita di acara gitu muni. Ayo mah torek teu. Teu mama normal kene. Coba parisa ceulina dieu. Taceuli tayang Mana katuh. katu ieu. Coba lamun heueuh normal coba ieu sok. Dengekeun ya. Jakarta, Jakarta normal. Bogor. Siapa teu normal. Bila ku aya ceuli sabelah Jakarta, sabelah Bogor. tadi belakangan naon Jakarta, lah kencang Bogor. atuh mah pariksa Apa sih eta di belah katuhu ngomongna Jakarta. Lagi Bogor, nyapir aku aing nyebut Bandung. atuh kudu sarua coba mana coba penjakan mana Tinggal ceuli normal mah kos ieu. Ya. Sok. Amerika Oh, Katuhu. Arabia Amerika. Jadi salah. Jadi jeung kanan teh Amerika sakit. gitu sih kudu gitu sarua Ting aing nu bolot sian nu tolol. jadi sarua soalnya Heuh, pada tadi dengan Amerika jeung Arab ya Allah ya Robi coba. Naon? Bandung, Cibungur, Bandung. oh tolol. Jadi sarua gitu deh teh. Dong deh sekali mah buka acara. Heeh, gitu pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam ini malam yang terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok Ayo pidato. Eta mah lagu ge puasa teh. yang kunaon sih teh? Lagu eta mah. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Eta lagu. Esok mah arek ngajagaan kareta. Sebagai penjagaan kereta itu jagaan kereta. Ah, tidak daripada jelema katabrak sia. Jagaan ku aing. Ini nyanyi mau lah. Hah? Nyanyi, Mak. Ah, boro-boro nyanyi dah. Nah, ayo nama ya. Tuh tinggali fans emak tos nang sono ka emak di dieu gitu. Oh, gitu. Parodi hoyahna cenah kumaha kajen sapotong ge yang penting datang cenah emak. Sasorodin. Heeh, tadi Rodin gitu. Aya kene. Aya kene di dieu. Bejakeun ka si eta. Naon? Maaf, Naon gitu? emak takkan lagi kembali kepadanya. Sakali kadinya mah cumponan kahayangna. Eta we mama hayang nyanyi anu keur viral ayeuna. Anu mana itu? Ya nu dina ieu geuning anu rame nang dina TikTok.